ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pang pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam. Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikajakeun tak naon cak Jibril ulah bomong berat anta tadina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah leutik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak Jibril ulah leuwih lagi nu penting salamet bae sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka deuleu begitu dek ditimbang tak timbang leket teh ka dieu maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat saeutik jasa cek ya kaduhung aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batur deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek teundeunan sholawat ka dieu oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun oh pohara ieu kacirita nu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat tah geus disalamet-salametkeun mantap ku ari ulah-ulah cicingeun geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ieu teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalan deui tungtungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tah babaturan tasbih teh nyaho nya barang hudang aya tasbih aing ka mana aduh teh baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi Kangjeng Nabi kan latuh kulantaran sorangan nimbang cepet lai ka dieu aya anu teu kabagian sapaat kaburu Kangjeng Nabi na keur munjuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian ya tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi entap tulung ka malaikat Jibril salamet ka eta ci atuh teh manggeus jore cek eta teh jadi itu lagi main simplong melulu ya aya sholawatan cek Kangjeng Nabi sabaraha sia sok maca sholawat ai muludan cek nya maca tante henteu ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi nya daek ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiyai nu macana mah santri kan jeung kiai sia gula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek nya aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh tetep salamet bae pan mah poar eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok ngajar rewel Jibril salametkeun masyaallah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wazdu yauma idzinil haq sibuk jasa Kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kaleupasan teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep ka bapak tuh waduh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi umat aing geus beakeun can Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangonna mah aya pan kita tadi aing sakieu sibukna cek Kangjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae coba dam ya tuh bener cabut Jibril cabut sih ti kelekep kunaon kredit cek gitu
ketikwari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya